Mang, non. Ulang-ulang gitu aduh. Gawe teh ku si Haji itu dibayar, nyata jelema butuh mah kieu nih ngaran. Ngelas pokona mah. Bingung serba bingung nyata deh ieu teh. Mang eta mah tuh lain antepeuneun. Saja teh ku kitu-kitu teuing mang buat cidot teh mang. Oh, kieu nih ngaran jelema teh gableg mah. Bawuran lagi loba kasieun jelema teh gableg mah. Pala laut jang. Kieu kena kieu we cicing. Lagi henteu antepkeun we cenah hideung saja kadang nganterkeun ka dieu ka hayang mah. Baringung. Lieur saja teh. Mang jelema kitu mah hideung moal molek nganterkeun. Ari cikurang mah kena wang tagih emang hayu mang. Oh, syukur atuh Jang. Aya bade nganter mah, atuh nuhun satajana ge atuh Jang. Hayu atuh bade nganter mah. Hayu mang wang tagih mang. Hayu atuh Jang bade daek nganterkeun mah. Hayu wang tagih. Itu patut. Tuh lah mau anu katuh mang. Heeh atuh. Naon? Sete kernaon? Biasa kenangan cacing dek jeung ngurek nu cicing di luhur nu serab atuh si teh mata aing Emang tenang aing serap gitu. emang serab atuh si cicing di luhur. Alhamdulillah boga sawah teh geus kapanen deui. Hasil jiga na ieu ayeuna mah. Tapi jika unu gawe itu ya nek emung we gawe deh can dibayar saminggu ge budak teh keun sia ku aing mun aya sabenerna mah duit mah di teuing dewe kudu nganter ka imahna mah keun we cenah ka imah nyampeun carikan ku dewe mantinganan. Memang cari ke mana itu Adengit orang kata budak astagfirullah sopan budak teh memang dibetah tuh sih di dia ya dibetah-betahkeun ya tuh daya lemur sarangan atuh ya dia ini kayak budak lu sarapan gitu letik-letik lain teh emang budak eta mah gagak gitu ayo orang kali tuh anangan tempat galau nah di itu teh aya yuk tempat galau di mana itu di belah ditu orang ge ieu curhatanan itu tentang netizen pinyeri hateun ngomong teh nah atuh hayu orang cerita we ayo atuh di ditu we ayo Mangkluk eta jigana nu ngarajiat galengan aing teh sahabat ku dewe ku rumah. Menang aing. Yang menang. Wih, kok. Ya harus kayak meal. Ini loh, udah gini. Iya. Siap, tuan siap. Galangan aing aja siap. Kemari siap, baheula. Siap. Tuh aja siap. Oh, siap, tuh. Siap pun bayi. Galangan aing aja siap. Pokoke siap. Nih, pokok siap. Ya, bro. Kalau ya. Ya. Goblok tebak otak sia mah buktek goblok teh. Itu hukum gua yang dipobok sia jeung galang. Aing galang dewe karejep. Setan teh. Buktek. Tebak otak juga. Takung teh. Goblok dah. Aing kacak aing sia. Bagong deh. Oh, si Aji lah mencari bayar uang. Oh, dia teh si Aji na. Oh, kontak tuannya si kampung si Aji besok ngegel. Si Aji tak dulu mandi nama. Oh, mana si Aji na mana?
biasa tuh giginya si Haji teh tah. Tuh saja tuh. Mana? Oh, itu si Haji teh. Kalau nggak tahu siapa dulu, ayo. Goblok. Palingan galangan aing kira rezeki. Betul saya. Ya, Ji, orang nganter mamang orang. Gedeng. Sing sopan jangan ngomong teh. Assalamualaikum heula nonen. Kan kolot mah kieu ge. Goblok tinganan. Lain ke Pak Haji tuh kudu nyop. Orang kadege cuman nganter mang sam piringan mah cenah. Sabulan mang samnya gaji teh dibayar. Sabar cek aing ge. Dewek keur amek kieu teh. Nah, jadi kukurutus ka abdi mah Pak Haji. Ayo yo. Nah, jadi gitu Pak Haji cari tanah itu gimana gitu. Cek aing sabar sih. Ayo, bayar. mah benar. Ye naon, sakapun mah si Haji sok ngegel, mata kesieun lagi oge gitu saji teh. Punggung sekolot inget kana umur udah petang di gede kunaon modar. Oh, serius. Tadi dia yuk tempatnya galau teh genangan, itu tempat uak mana? Oh, heunya genangan nih. Ayo tuh orang kayak ambilnya ayo. Ya, genangan ya. Ini tuh lalu kakinya sawawa orang teh. Oh, heuh mana teh curhat naon dari teh? Kan orang teh gini nu nyatakeun netizen kita tanah orang ieu gak dijojores teh. Eta teh naon maksudna dijojore kitu? Oh, urang teh difitnah ieu. Nah, kana teh cenah urang teh ngasupkeun lalaki ka imah padahal mah eta mah baturan urang sih teh. Atuh aneh gitu tetangga teh nya. Heueuh, berat teuing sih teh gak jelas. Bapadanya eta mah netizen teh teu kudu colok eta yang irungna. Heueuh sih teh amit eta mah sih teh. Nancing kala luar nerempokeun urang resina urang teh mawa lalaki ka jero imah da urang mah teu mawa lalaki ka jero imah teh mah baturan urang arek meuli sebelah namanya urang teh kitu cenah naon teh naon cenah urang mah jore jadi urang teh diduakeun ieu salingkuh si eta teh atuh ih lalaki kitu mah neangan deui wis teh loba lalaki kitu mah kan urang mah bogona ka si eta atuh teh lalaki kitu mah tinggalkeun geus kembae sebenarnya urang teh angkon namanya bukan atuh tapi orang teh tuh bisa iya gitu yuk mulai nama lah mulai pikiran bukan bersih stres ke orangnya kan awaknya letih kena letih bener gelap letih Bentar. itu dia 12 yuk punya anak berapa eta beda mah tapi anak tilu bener tuh ya biasa aja sih punya itu alus itu kopeknya anak umur gitu iya nggak anak duda tuh nanti orang coba anu gay kita ngomongin atau oke siap Rezeki aing. Anjing sih. Udah rempot gitu. Udah perlu. Canung paing dua anak. Ngomong-ngomong saya nyebutkan budak biar kadang ngomong, tanya.